A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa mim makna la ilaha illallah jeung eta tetep tina maknana lapad la ilaha illallah. La ilaha teu aya deui pangeran. Illallahu kajaba Gusti Allah. La ma'buda teu aya anu wajib diibadahan. Bihakin kalawan hak. Bil wujudi dina ayatna. Illallahu kajaba Gusti Allah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Anamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg. Salasun eta aya 3. Tamamu khamsa asyarata tegesna sampurna 15 tahun. Tegesna sampurna 15 naonana sanatan taunna. Bidzakari di lalaki wal ungsa jeung di awewe. Wal ihtilamu jeung ngimpi jima. Bidzakari di lalaki wal ungsa jeung di awewe. Litis isinina karena umur 8 tahun. Wal haidu jeung head pil ungsa di awewe. Litis isinina karena umur 8 tahun. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutu ijzail hajari ari pirang-pirang syaratna susuci ku batu. Samaniatun eta aya 8. Ayakuna tegesna yen kabuktian. Bisalah sati ahjarin eta kutilu pirang-pirang batu. Wa ayunko jeung narima bersih naon al mahalu tempatna. Wa alla yajipa jeung yen ulah kaburu garing naon an najesu najisna. Walayan takila jeung ulah pindah. Walayat ro'a jeung ulah datang. Alaihi kana eta najis. Naon akhorun najis anu sejen. Wala yujawiza jeung ulah ngaliwat najis sofhatahu kana bobokong jalma. Wa hasyafatahu jeung kana hasyafah si jalma. Wala yusiba jeung ulah keuna hu kana eta najis naon maun cai. Wa antakuna jeung yen bukti naon al ahjaru pirang-pirang batuna tohiratun eta anu suci. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Furudul wudu'i ari pirang-pirang paraduna wudu. Sitatun eta aya 6. Al awalu ari nu kahijina. An-niyatu eta niat. Asani ari anu kadua. Ghuslul wajhi eta ngumbah wajah.
Asalisu ari anu katiluna goslul yadaini eta ngumbah dua leungeun ma'al mirfaqaini sarata siku duanana. Ar-rabi'u ari anu kaopatna mashu syai'in eta ngusap hiji perkara minar ro'si tina sirah. Al-khamisu ari anu kalimatna goslur rijlaini eta ngumbah dua suku ma'al ka'baini sarta mumuncangan duanana. As-sadisu ari nu kagenepna at-tartibu eta tartib. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.